sore-sore kieu nuju naon? Biasa ya bakar-bakar ya teh. Aduh, bakar naon banyak ieu. Karena kayak naon nu dibakar gitu. Halus lah. Biasa. Batur kan tahun baru, keheulaan tuh orang gitu Natalan gitu. gitu. Bener halus. Gitu. Aneh ke orang, batur bakar-bakar tahun baru, anu ke orang gitu. Mana bakarnya? Namanya kita dibakar-bakar, jadi bakar-bakar. Ayo, mah. Ada dibakar kan orang. Mami nang bakar ya, ngebakar naon meluntah gitu ya teh. Padahal ngiringan, Sok. sok. Tapi tadi teh nembe di itu. Di kebon. Kebon, oh. Bade itu aya tuh. Naon? Naon we aya sagala aya. Oh, Kayak lah, ka dieu lah, gambilah nya. Itu Ngapa. kebon itu loh. Sama. Nihon kan atuh seueur jauh dari itu. Jauh mah teu aya, teu aya ngalaeun. Bios sopat jodoh ge da. Pan jodoh, aduh, rasen kana mah. Aya peuteuy ya tadi teh. Salah. Aduh jengkol. Jengkol mah teu aya, mung sepi aya. Beuteuy jeung sepi dihijikeun. Sami we ya. Dijamin. Lawas. Dijamin weureu. Boleh orang. Saya. Nah kieu we atuh. Kan namanya kayak bakar-bakar. Ih. Mohon ieu teh. Ramenya tadi kali itu. Kayak kieu nya ngitan tetangga lah ieu mah. Kayak batur sengitan heula dipeulaan ku urang gitu. Wayahna ieu teh. Kayak bagian tahun baru urang batur bakar-bakar. Aduh. Jauh na ya lauk ya geus asak kieu ya. Ngajeh saya mah dikecapan heula koas sama anak. Geus panjanakeun koas geus Ya mah kenal. kan koas ya nu rada gede lah jeung ngadang dalesana ya. Iya mana Aduh, ngalahin koas eta mah sapu. digosok-gosok mah teh asa. Aduh. Asak sih asak tapi eta mah sacuelkeun teh dijamin. Jamin naon Ini tah? murudo dagingna. Aduh. Asak. Eta koas anu Jadi sanes berarti. sanes. Punten ieu. Nungkeun ah. Iya meureun. Ngomong kelas ieu. Mun eta mah benten atuh. Ieu makan lagi eta harikeun gerak. Ieu mah dicolek-colek nikmat, segala nu dicolok-colok mah nikmat gitu. Cerah. Aduh. Gerak sengitna lah dijamin. Nah, Dugi ieu mah. Dioles-olesnya. Kieu eta pembuat mah dijamin. Sengit ah. Aduh. Sengitnya. Kira cobian. Ieu teh kecap nage tebih maserna Di mana? di Bandung. Aduh. Heeh. Siap naon namina? Ieu teh kecap bebek. Nah, Dioles ah teh sa itu luhur-luhur. Handapna. mohon. Entong handap nama. Wikeun deui. Nah, tuh Ya tahu kok oles meureun. dioles-oles. Gitu. Irisan meureun di cairan. Laut. Dijamin hirup deui. Oh. Ieu mah beneran we. Laras. Gabut. Mau hari liburnya. Gitu. Da ketang libur wae di ya. Libur hartos seueur da Laras. kumaha deui hartos seueur tanah di mana-mana. Mun kaguahkeun meureun ku mamah nya Tah anjing. eta gugah temu kertas juga dulu. Aduh. Aduh. Dilalungit eta taneuh. Aduh. Nuhun. Ukur ramanya meureunnya digugah. Nuhun. Aduh eta. Barikeun deui eta teh sabaraha balikan. Sabalikan we. Geus capeun. Ya capeun mah. Laukna mah enak. Oh itu udah imah nyari rake wanian. Nyeun. Heeh. 2024 nya nyali rawa. Mah duaan ge. Tapi itu yakin mah.
Orang teh tes 2025 mah nyalira wae kelas laut. Nyalira kira nyalira ada mah kan puguh duaan ge Deui. Tapi hawatos deh. Kelas bocil-bocil ayeuna. Aduh, ya sok eleh wae asli. Aduh, tah mah kembali budak SD Ya. tong boncengan Jeung saha? ya jeung kabogohna Oh, sudah jadi ini. Ada pulang budak SD patah-patah ke Bandung soal. ya Anu motor? anu beca Beca. mohon gitu hiji ngaboes gitu Mohon. hiji dipayun nyamuhun atuh juragan kanu motor aduh Motor nu kolot. sa kumaha deui urang nya Gitu nama. Terpercaya mah nya SD. aslina eta budak SD geus patah Boro nama abdi baheula mah teh masih non. Film nu karari itu bocil lah baheula mah cuma bogoh. nama ada segala zaman modern Wih, bener. Di Facebook orangnya kenalan juga bisa no. jadi budak SD geus mamih papi Ayang-ayangan gitu. Ada ayang-ayangan itu nama ayang-ayangan di jalan gitu tinggalkeun lah di jalan gitu malah. Soal teh. Laingan masih eta teh abdi teh ini. Sugan teh maksudnya ditaruh SMP teh. istri Enggak, ya istri tuh dua-duaan gitu. oh mana we teh naros pamagat deui Ente, aduh isin. naros mah kanu iwe nama seurah anu moronyoy Nah, marahnya cangar kas ya. eta biasa lah anu zaman ayeuna Dioles sendiri wae. iya mah pulas we ya mah pas koneng ya dipulas ngahideungan insya Allah ya teh ya Cocok ya mah menyendirinya anu banding wani. sorangan Sorangan we lah sorangan mawani ya mah daripada lobaan pecundang. gitu Ya benar kan. hiji ge wanieun lah gitu hiji ge lauk Tahu. Nah, eta mah tahu deui. mun dua masa kilo gitu Masuk sebelah kilo. Syakal Moal bekal wae abi mah mohon atuh da lebar eta teh hiji deui pan biasana mah hiji deui teh non pangeunah-ngeunahna lin nah gitu kamu meut-meut di kebar geus we engke ge geus panas mah da malik sorangan beda nama es panas mah langsung ngiuh heeh kalau lama nggak panas ancur beli kalau kaya Kau- kakai